Perasaan saprak pamajikan anak ke Arab Mang Eman mah asa nyetil wae dangdananana. Heehnya asa beki kasep deui. Ah, kasep di mana? Sakitu banget juga bolehan kulanas oge. Ku saliwat ge geus katemporonghod. Eta lamun ngaliwat sok dikasungit teh parfumna teh. Asa nyocog sugan parfum kan liang irung. Cuma resep dah kayak laki anu seungit. Teu cara kanu bararau kelek sok jari jipen. Ayeuna kuatan oge eta pamajikanana boga salaki nu koret model gitu. Sok saha koret. Sakitu berehan oge. Ah, kos nu apal we. Naon da batur masuk minum nempo teh? Mang Eman keur paduduaan jeung awewe. Siga nama beger deui. Ah maknya. Make kudu mah nya. Tempat paragi apel nage apal urang mah. Kema urang laporkeun ka Pak RT ngarah digerebeg. Ulah atuh. Make kudu ulah. Ye, supaya pamajikanna teh di ditu apal. Yen kalakuan salakina di dieu kumaha. Na teu karunya ka Ece. Nah make bet ka Ece. Panjang Ece bobogohanana.